aing salaki eueuh budak loba jabarek ngejo teu boga beas teu boga nanaon. Aduh jangar kena sirah teh tungtung nama. Ma, pengen jajan. Jajan ulin kan itu pusing tuh berapa duit. Ya udahlah. Kumaha ieu teh catatan imah nu teu ditu nu dia teka urus jabatana sawah teka garap da kusorangan maripu puguh deui mobil jeung kapal mah teuing kusaraha diinjeumna teu malalikeun deui. Ma, lapar, Ma. Iya deui naon budak teh kaditu ulin aja ulin. Lapar. Ya udahlah. Aing teu bararoga duit teu boga beas teh nu minta jajan budak teh nu lapar mah kudu kumaha atuh ieu teh pusing. Kumaha atunya imah teh geus teu kaaresian kamana di barudak teh. Ieu lieur ari geuna bongkar mah sagala boga teh lieur dikumahakeun ieu duit loba-loba teuing. Jangan, Kak. Aku mau. Jangan, ini punya aku. Adek! Jack! Kadere! Tunggu. Aing mah barudak teh piraning dahareun sakitu ge ngan parebut we pira dahareun saeutik raseha parebut. Apa sih, Mam? Aku lagi santai. Tunggu aja sih, Mam. Ini moms itu lagi liar ya. Hulu liar apa hulu liar? Jingga pang malikeun waisan lapar. What? Waisan? Yes, buru belikeun geus teu kuat ieu. Nahan lapar ti tadi sugan beunang ku waisan. Oke, Mas. Heuh geus ka diri itu geura indit. Uang mana uang? Duit lain. Tah, Apa-apaan nih? Atuh nu balik, Mam. sakitu deh ku aing dibere. Mahi sakitu emang waisan sabarahaan. Oke lah, ayo Dit. Dit, kita cari teman yuk. Boleh. Oke. Oke. Tuh banyak teman, kita gabung yuk. Ayo. Ding dang dang dong. Ding dang dang dong. Koprak. Lagi ngapain nih? Ding dang dang. Boleh gabung? Siapa itu? Tahu? Kamu tahu? Enggak juga. Kamu? Enggak. Kamu tahu? Enggak. Pasti kamu tahu. Aku enggak tahu. Bagus, kalian gak kenal. Ayo kita main petak umpet. Oke. Cang-cang panjangan, panjang, ucing. Iya tangannya pendek. Gak apa-apa, iya jadi anak bawang aja. Oke. Kita mulai lagi. Cang-cang pendek, anu pendek, ucing. Si Rifana kalah. Aduh. Lumayan lah iya ke dengan kejo kayak daun sampe tapi irah di kebon sahanya baik lumayan lah Kenal mana didinya keur mundur lumayan nih daun sampe tapi ya ting di kebon sahaya teh kar itu bener maaf karana eta mah kan baik dah saeutik dah keur lalap. geus lah hayu urang entar kasih emeh yuk. Heuh hayu da geus ieu oge. Duh, mah ayo itu jeung hutang geus loba kieu deh. Rek naraon?
Iya, orang rek ngajual daun sampe diterima moal. Boro-boro daun sampe. Emang rek jual sabaraha sih? Sigana loba duit, urang rek pinjam duit kasih emeh. Mana boga duit henteu? Iya, Marco. Nah, duitnya mana? Urang boro-boro sidikan ye. Kudu dicaritakeun mah. Mana budak minta jajan, mana anu hayang dahar, jabat teu boga duit, jabat teu boga beas, sidikeun kelieur ieu teh. Lain kamari menang bantuan, mana teh? Bantuan sakitu teh engko nu teh sapoe-poe acan. Isuk datang sore geges beak geus eueuh. Atuh jadi urang mah tulus pinjam duit nah gitu mah. Heueuh da kumaha atuh ari eueuh. Oh atuh geus gitu mah, ayo urang balik. Geus nya kuripuh dieum duit deui. Aku kemana? Kak, kok kamu nggak ngumpet? Aku nggak tahu, Kak. Aku nunggu di sini aja deh. Sama kakak? Iya, sama kakak. Ya udahlah. Pada kemana ya? Kak, aku malah nggak ikut aku. Ya udah tunggu di sini aja. Iya, Aisyah itu kesalahan sabaraha. Heula teu abi teh can aya duit, mana barudak tadi mararen teh jajan ge can kabere, nu menta dahar can aya nanaon. Teu bisa kitu, hutang tetep hutang, kudu dibayar hutang mah. Kumaha ieu teh? Ke minggu hareup nya teh nya, urang minggu hareup mah boga duit. Ke minggu dibayar lah minggu hareup. Oke, minggu harapnya, tapi nambahan ieu bungana. Awas mun bohong, minggu hareup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah ketahuan. Kau ngumpet, jangan di situ. Terlalu jelas. Ketahuan. Ya. Kau ngumpet jangan di situ. Iya ya. Udahlah. Kemana lagi ya yang lain? Kayaknya itu si Bella. Ketahuan deh. Kamu lagi BAB? Enak aja. Kan lagi ngumpet. Kemana lagi ya? Kamu ngapain? Nggak kelihatan? Ya iyalah, ini film apa? Bukan film sihir tahu. Oh gitu ya? Hah, gagal. Satu lagi si Jack. Gimana ya? Itu si Jack ngapain? Hei, kamu ngapain? Emang kelihatan? Ya iyalah, ini kan film komedi. Ya, ketahuan deh. Ya udahlah. Yes. Capek-capek orang di diheula di heula istirahat heula. Kunaon orang bet nginjem duit ka si Eme, da maneh ge meureun boga, apan eta komo rek ngajual ieu daun sampe. Heeh, pancan cair ieu teh. Kayak urang ngajaran ka calo jual. Pokona engke lamun cair aya bagiana. Geus, Marco. Ngah urang rek neangan calo heula. Pokona ditungguan ulah lila heuh. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh heueuh si Neng Tet pasti bogaeun.
Ya, Neng Tet, urang aya perlu ka maneh? Perlu naon minjem duitnya? Nang, duit maloba. Urang sok resep aya geus kieu teh lah. Apa lain? Urang kan jelema beunghar, duit kabalantang, iman geus loba. Lieur urang ge teh duit kudu kumaha. Itu beraha? Seberasa? Bro, ngomong. Moal gede-gede urang mah cukup lah 50 juta weh. Nu balik atuh nginjem teh nya 50 juta. Bisa rada gede deui teu? Kagok. Heuh bae lah geus 200.000 weh. Gua eueuh 200.000 mah. Nginjem heula ka batur, ke ku urang ditutup. Sebenarnya dirinya boga duit teu. Loba duit mah, kan geus nyaho urang loba duit. Pokokna mah nginjem heula we ka batur ka saha ka tetangga, ke ku urang ditutup. Awas ya ulah wadol nya. Tenang, geura mangkat ka ditu ah. Ye mending ngusir. Heuh atuh ah teh genit. Nongtot. Nah, teh Meni lega kene atuh teh. Aduh, angkeun bae dah hayang Dia orang mah. Iya dengekeun. Urang rek ngajual daun sampe rek dibeli mah. rek dijual sabaraha eta? 4 juta ge teh naon? Ah, ini murah-murah teuing pirang nu kieu. 4 juta murah pisan atuh. 30 juta ayeuna ku urang kontanan adeg mah. Tong gede-gede teuing berat mawana. 15.000 kumaha? Kelak-kelak. Asa eueur bisa kitu mah. Urang transfer nya, kumaha mun transfer? Teu boga rekening na oge, aya ge rekening listrik bisa teu? Anjir hese jeung jelema ripuh mah ieu mah. Anggeus lah kabaturkeun. Ripuh maneh mah. Ini rekening acan. Kumaha atuh? Heuh ah, rek neangan ka batur we ah. Assalamualaikum. Heueuh poho. Waalaikumsalam. Kieu lah ari jadi jelema beunghar teh sok serba pararoho naon-naon teh duh. Aing kudu neangan layan nu beunghar ieu mah ya. Tengtet! Aisyah teh ganeng atuh ngomong teh tarik-tarik teuing. Ada teh tarik ngomong teh rasaan mah. Atuh da teh kitu oge. Biasa we. Anjir panas sih aing maneh nu tarik-tarik sorana. Apa dari jelema beunghar mah bebas. Aing ge sarua beunghar ai maneh. Boga naon di dinya? Tong sok loba tatanya lah agul-agulan. Pokona mah beunghar urang daripada maneh mah. Apal tuh wilayah ieu kabeh urang dijualan maneh teh. Duitna disumbangkeun, da urang mah teu butuh. Wah. Kagok atuh saeutik. Apa tuh maneh itu nu belah ditu tuh? Pulau itu teh ngaranna teh lah poho deui. Cikene ya teh ku urang teh. Ah, naon sih pulau naon eta teh? Pulau nu mana? Di maneh? Ieu da ari nu beunghar mah jadi paraho deui. Loba tanah teh saking lobana jadi paraho ieu teh. Geus tong sok loba carita, geus dumuk urang mah boga mobil, kareta, beca, kolam renang, pulau tuh di Bali. Geus loba katong-tongo diternakeun ku urang mah. Geus lah ari sarua beunghar mah tong sok ngagul-ngagul. Pokona mah nu barenghat kan urang. Kita bersahabat. Deal. OTW gibah. Nyong. On, ada yang duit mah, numpang loba ya. Heeh, numpang loba ya duit. Pokona mana nginjem barang wae urang dibere ieu. Duit. Heeh, duit ieu, duit, numpang loba lamun arek urang ke dibere mana dibere nginjem. Sok kumaha? Ieu on, rek 1 juta, rek 2 juta, 10 juta ge hayu. Pokona mah gampang lah, pasti dibere. 10 juta kumaha? Ah, gede ieu mah ieu nginjemna, pasti batina ge gede. Geus deal, rek nyokot bara bulaneun. 10 juta. Heuh nyaho 10 juta, rek nyokot bara bulaneun apa bara tauneun. Oh gitu we. Lamun nyokot 10 juta, sabulanna teh 2 juta. Jadi rek nyokot per bulan apa per tahun? Ya 10 juta we. Aing mah lieur ah rek nginjem moal. Perasaan bolak-balik wae ngomong teh aing mah lieur lah. Geus ah aing mah mending mantau lieur ah.